Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng atuh para wargi dongeng anu judulna Talaga Hideung karya Kileksa parantos dugi kanalika Aki Salmawi nuju ngawaras Sirana. Sirana ayeuna parantos yuswa 8 tahun namung pangawakanana jiga geus umur belasan tahun. Mangga urang sami-sami teraskeun kumaha terasna ieu dongeng. Mudah-mudahan ieu dongeng aya mangfaatna pikeun urang sadayana. Wilujeng ngadangukeun nyangakeun carios nyambung judulna Talaga Hideung dina bagian ka-26. Memang para wargi sadaya Sirana geus asak pelatihan. Manehna bisa ngajalankeun parentah Aki Salmawi kalayan hade. Sanggeus aya di luhur celeng luncat deui cara tadi, tetela leuwih alus gerakanana. Teu beda ti manuk nu euntreub kana dahan. Hampang jeung lancar cakakak Aki Salmawi seuri tina awahing kubung. Sakali deui jalu. Terekel Sirana kana gawir. Tekung silila geus aya dina bibir gawir cara tadi nu akhirna tuluy luncat sababaraha kali nepikeun ka 7 kali luncat. Kabeh salamet. Malah nupang akhirna mah leuwih hade luyu jeung kahayangna Aki Salmawi. Hehehe. Aki teh bunga nu taya papadana. Sabab boga murid nu calakan jeung gede wawanen. Ya breureul heula ayeuna mah geus lulus hidup teh. Mun geus kieu rek latihan deui ki. Loba keneh nu kudu dijalankeun ku uing, cek Sirana bari ngahega. Gek diuk dina batu gigireun Akina. Urun heula ayeuna mah. Teu kudu kokomoan bisi capek. Aki rek nanya ka maneh. Nah geus apa? Cara-cara luncat cara tadi? Mun aya nu teu kahar ditanyakeun buru-buru. Asana mah geus dikawasaki, sabab teu aya kasulitan naon-naon. Uing moal sieun najan luncat kana gawir nu leuwih ti kieu ge. Sebab geus biasa nahan napas pikeun ngahampangkeun awak. Tapi uing mah geus hayang bisa teuleum nu lila ki sarta hayang diajar mojai cara meri tawa soang. Cek Sirana ngebrehkeun ka hayang. Syukur. Hehe. Syukur ari kitu mah. Aki ge ngarasa regreg jeung gede hate. Sabab tujuan pokok mah memang kudu ngawasa dina cai. Boh di laut atawa dina talaga. Damane kudu bisa teuleum nu lila, kudu bisa ngamakan dina cai cara lauk, kudu bisa ngojai cara soang, lantaran tugas maneh kudu sanggup ngawasa kana kaayaan talaga teh asa gemlengna kitu. Uing siap kieu lah. Cenah geus daek nerima tugas di Aki. Tapi kudu kumaha tuh uing teh da jeung deui ka mana ari Mang Sarmo nya. Geus lila cara ka dieu-dieu. Gaulah mikiran si Sarmo. Sabab manehna mah geus teu malire kana bapatah ti Aki. Keun bae antep datang deui syukur henteu bae kajeut. Lantaran Aki geus boga keur gantina nyaeta maneh sorangan. Jadi maneh kudu bener-bener tunduk kana parentah ti Aki pikeun ngahonta cita-cita jeung tujuan Aki. Tapi teu leupas tina kapentingan maneh sorangan. Kumaha tuh kieu uing mah can ngarti. Dengekeun Aki rek medar hiji riwayat. Ieu riwayat teh kungsi dicaritakeun pan ka maneh, tapi can salengkepna. Ta ayeuna geus tepi kana waktuna. Geus ngincak kana mangsana. Sabab maneh geus dianggap dewasa ku Aki sarta bakal sanggup narima kanyataan ieu. Sirana teu nemal panonna molohok kana beungit Akina. Pikiran kumalayang ka mana meuni naksir naon-naon nu baris dicaritakeun ku Akina. Pikiran Sirana musir kana urusan puja teh. Bareto Aki teh kungsi lunta ka hiji lembur nu katelah Cijebung. Harita teh ngadenge nu jajeritaan menta turu. Ari disampeurkeun teh bet aya Rajapati, hiji lalaki jeung pamajikanana geus maot dibinasa ku 2 jalma nu taya ras-rasan. Eta kulawarga boga anak 2. Nu hiji geus rumaja tur geulis, nu hiji deui budak lalaki kira-kira umur 3 tahun. Ari si Mojang mah dibawa kabur ku jahat. Malah si budak lalaki we dibawa lumpat ku baturna. Harita Aki bingung nasaha nu perlu ditulung heula. Akhirna Aki mutuskeun rek nulungan budak lalaki. Alhamdulillah.
Turui eta budak teh dibawa ka imah sarta diurus nepi ka kiwari. Eta budak teh taya lian ti maneh sorangan Rana. Uing teh lain itu aginya. Sirana lewasin. Ai cek pancak kaki mah lain. Sabab taya hubungan kula warga. Tapi kanya aki ka maneh taya bedana jeung ka intu sorangan. Maneh teu kudu salempang najan kumaha bae oge. Maneh incu aki ayeuna mah. Sirana ngahuleng beungeutna ka tarapias. Kawas aya nu dipikiran manehna teu wani neuteup kana beungeut akina. Kalah ka ngeluk tungkul bari mikiran pilampaheun. Hatena perang sabil sarta diganggu ku rupa-rupa perasaan nu pabaliut ngagulung ngajadi hiji. Karena ulah sedih atawa susah. Sabab eta mah lalakon baheula, ayeuna mah geus beda deui alamna. Sing sadrah, sing tumarima ulah rek aral subaha. Aki salmawi ngupahan manehna ngarti. Sirana keur mangih kasedih. Uing mah teu sedih ngan uing panasaran saha inung bapa uing da nu sanyana. Di mana kuburanana jeung di mana lanceuk uing teh ayeuna. Aki teh memang geus niat ti tadi keneh gerek medar masalah ieu nusa jelas-jelasna. Sagamblang-gamblangna sangkan ka hati ku maneh. Hari nurutkeun panalungtikan mah bapa maneh teh ngaranna Sarta. Inung maneh ngaranna Ino. Sata lanceuk maneh ngaranna Usi mah kabeh geus maraot moal bisa ditepungan. Maot? Lanceuk uing maot ki? Teu salah. Inung bapa jeung lanceuk maneh teh geus maot. Saha nu mayahanana jeung di mana ayeuna? Nu jahatna taya lian iwati dua jama nu ngaran Karji jeung Uhji. Tapi aya deui nu leuwih jahat nyata si Puja. Awewe iblis nu ngancik di wewengkon Talaga Herang. Malah lanceuk maneh oge maotna teh di jero talaga. Tah kitu lalakonna teh Rana. Cek aki Salmawi teu asa-asa ngabejakeun lalakon inung bapana Sirana. Uguh meuni geuneuk beungeut Sirana ambak kanu geus mateni kolotna. Kurang ajar mun kitu mah manusia kudu dipodaran sia. Utang uya bayar uya, utang nyawa bayar nyawa. Uing baris Mayakun balitungan, uing baris bebela ka inung bapa jeung dulur. Dudukeun ge di mana cicingna sawabalak teh. Sirana nulak cangkeng bari molotot. Beungeutna geuneuk katingali nafsu. Sabarana sabar. Sing sabar kasep. Sing sabar ulah getah sarupa teu. Apana ki oge pangna soson-soson ngawarah maneh teh sangkan laksana males pati ka si Puja. Sabab manehna musuh kabuyutan aki, musuh ti baheula mula. Dah kulantaran kitu, mun aya niat rek balitungan kudu asaknya mikir. Kudu dibaweng diutahkeun. Sangkan teu matak cilaka balukarna. Sok diuk deui ulah rurusuhan kitu. Sabab ilmu maneh can cukup. Moal mahi pikeun ngayonan si Karji jeung si Uyi oge. Komo deui mun kudu hareupan jeung si Puja. Maneh moal kuat datang ka ditu ge ukur setor nyawa. Nepi uing teh sieun geus wani ngalawan nu jarahat. Kawani teu matak jadi jaminan kana hasil. Sabab kudu asak mikir. Jeung kudu ngaji diri maca awak ulah dapon wani wungkul sing ukur ka kujur. Kudu nilik kana awak batur. Moal hasil najan ti popolotot nyebut wani. Sabab ilmu maneh handap keneh. Najan ayeuna geus loba pangabisa oge tetep we moal hasil sabab teh can disipu ilmu maneh teh Rana. Cek aki Salmawi ngahalangan kana paniatan Sirana. Lantaran pagawean Sirana can nyukupan moal mampuh mun kudu naningan Nyi Puja. Sok atuh geura sipu ki ngarep uing buru-buru init lah. Saya ngajorag kanu ngaran si Puja teh ngayakeun balitungan uing mah. Uing kabelar ditumpes moal nu dihirupan tuman jelema kitu mah. Sirana kekerot nahan amarah. Nyaan amokna teh. Diuk heula Rana. Sok diuk heula diuk. Ulah waka rurusuhan matak cilaka. Maneh kudu ingat kana papatah hati. Yen rusuh teh pagawean setan. Sabab rurusuhan teh kembangna gagal. Ari katenangan kembangna kaunggulan. Mun maneh aya unggul kayaan salamet,
kudu ngagugu karena omongan aki. Kumaha tuh uing teh ki? Naon kudu dipilampah ku uing? Kieu Rana. Maneh teh najan teu boga niat sorangan oge. Ku aki bakal diutus pikeun ngagempur si Puja. Ari sabab nu sanyana mah si Puja teh musuh aki kene. Geus kasebut musuh geroti lalambut atuh. Tah kulantaran kitu bener pisan mun maneh hayang males pati ka manehna teh. Sabab loba balitungan anu kudu direngsekeun. Kahiji males ka nyeri indung bapa maneh. Kadua males ka nyeri lanceuk maneh. Ari katilu ngemban tugas ti aki salaku guru maneh. Jadi dina tak-tak maneh teh pokona mah aya tanggung jawab nu berat. Kudu ngagempur si Puja nepi ka ancur ulah dihirupan deui. Sabab lamun si Puja teu ancur, urang moal aman kitu deui balarya nu cicing di pilemuran kitu tadana. Non sababna ki? Sabab si Puja teh tukang tenung, tukang sihir, tukang nyiksa jeung aguna sika ka papada jalma. Jahatna geus leuwih ti jahat. Geus teu aya siruaneunana pokona mah. Urang kudu waspada sarta kudu nyaho kana riwayatna sangka nyaho kana kalemahan manehanana. Naon kalemahan ki jeung kumaha riwayatna? Sirana beuki panasaran. Hayang nyaho nu leuwih jero tina urusan Nyi Puja. Ari si Puja teh sanyana mah lain parawan. Lain mojang nu keur meujeunna rumaja. Tapi nini nu geus ratusan taun umurna sarta geus loba teuing ngalakukeun kajahatan. Geus loba ngahakan korban. Si Puja teh ngagem ilmu sihir nu pohara kuatna sarta ngabogaan ilmu aneh nu can kanyahoan rusiana. Urang ulah gagabah dina ngayakeun tindakan sabab mun teu make perhitungan bakal cilaka. Hiji-hijina jalan mun hayang hasil bari salamet kudu sabar bari ikhtiar. Kudu apik jeung taliti dina nyang hareupanana. Tah gijurana. Sirana ngahulang. Hatena ngarasa heran ku omongan nu jadi akina. Lamun nu nyarita lain akina mah jigana manehna moal percaya kana eta katerangan. Lantaran asa pamohalan aya nini-nini nu umurna ratusan taun bet katempo jiga budak parawan keur meujeuhna rumaja. Ieu mah nini hebat atuh. Nini hebat atuh. Nah, kalah ka ngahulang Rana. Kahar dia dawan teh omongan aki teh. Mun kahar ti syukur, mun teh kudu wakca balaka. Nah naon anu teu kahartina? Aki salmawira da hariwang. Bisi sirana teu percaya kana katerangan ti manehna. Uing percaya kana katerangan ti aki. Tapi uing teu ngarti. Nah aya nini umurna ratusan tahun mah juga kitu asa kaget ki. Aya mah. Aya ulah kaget. Apaan buktina si Puja? Aki ge mun teu nyaho kana riwayatna mah teu moal percaya. Tapi kulantaran aki mah kungsi hirup saja manjeng manehna, jadi percaya kana sagala rupana. Kira-kira 60 tahun katukang dina mangsa aki keur bubujangan. Manehna rupa jeung tangtungan geus kitu. Malah pada marabutkeun ku jajaka ti unggal lembur. Aki sorangan ge milu marabutkeun sabab rumasa katarik ati kagendam rasa bogoh ka manehna teh aki teh. Tapi mata kaget Rana. Manehna hese nakra di deukeutan teh. Sarta hese dibeli hatena. Nu akhirna aki teh ngelehan maneh nyingkur di tempat nu suni jiga ayeuna. Maksudna rek ngadon tatapa neangan ilmu pangaweruh sangkan bisa ngungkulan kasakten manehna. Tapi teu hasil kalah kabeak umur jeung waktu teh awak beuki ruksak. Umur beuki beak, beuki deukeut kana mangsana maot. Nya kieu pisan kaayaan aki, peot bongkok buk bodas tanaga kurang. Nya aki-aki teh kasebutna. Sedengkeun si Puja nepi ka ayeuna tetep poe jiga bareto, malah asa tamah ngora. Beuki geulis jeung lenyang. Tah ku ayana kitu aki beuki ngarasa yakin. Yen si Puja teh ngagem hiji ilmu, pikeun ngajaga sangkan dirina tetep ngora.
Nganaki gitunya ting naon maksud dan nepi ka ayeuna can kabejakeun boga salaki salilana ukur nyieun riributan maseakeun ka para jajaka loba nu toh pati jiwa raga hayang meunangkeun manehna tah kitu kanyaho aki terana maneh kudu ngarti jeung percaya. Sirana ngahulang lantaran ngadenge caritaan akina loba nu kaanehanana di luar kebiasaan teka harti kupikir teka hontal ku akal. Akhirna Sirana jadi penasaran pok dinanya. Cara nama tangtu akite geus apal kana kaayaan si Puja teh merenyeki. Nah kudu kumaha tu pikeun ngarubukeunana. Naon Rusia manehna nu pangmalih kitu teh. Mun geus kanyawan malah bejane uing urang labrak sekalian. Urang jorag ka Talaga Herang tuman. Tadi geus dibejakeun memang kewajiban maneh pikeun ngajoragna teh. Tapi ulah gagabah sabab bisi cilaka ku pola sorangan. Si Puja teh lain jago, lain lawan si Puja teh jago, lain lawan enteng-enteng. Mun maneh maksa bari jeung teu make perhitungan, baris cilaka, kawas rametuknya meran seuneu atuh. Tah kitu bahayana teh euy, nu matak sing ati-ati tur taliti. Nya kudu kumaha tuh? Ieu rana. Sawatara waktu ka tukang, aki geus meunang ilham. Yen pikeun neangan kalemahan si Puja kudu rajin nalingakeun Talaga. Ari sabab sagarupa kagiatan si Puja teh teu weleh aya hubunganana jeung eta Talaga. Kasimpulanana eta Talaga teh mangrupa hiji tempat nu salilana dipake ku si Puja. Pikeun ngalaksanakeun kahayangna malah mah korban-korban geus palastra teh rata-rata maut di tengah Talaga. Tah kulantaran kitu pikeun nalungtek si Puja kudu ngintip eta Talaga dina mangsa peuting. Utamana dina mangsa bulan purnama. Ngan ieu teh teu gampang. Lantaran si Puja boga mata batin anu kuat. Nu bisa nalingakeun ka sabudeureun Talaga. Ku panenyo batin ta ieu nu matak bahaya teh jalu. Sabab tangtu manehna moal ngantep kitu bae lamun aya jelema nu nalingakeun manehanana. Cek Aki Salmawi bangun can percaya kana kakuatan dirina ngarumasakeun yen elmuna handap keneh can sanggup ngungkulan kasakten si Puja. Ngadenge caritaan Akina nu ngalalakonkeun soal si Puja. Sirana tuluy nyarita, lamun kitu mah tuh babari ki, naon salahna mun uing utus pikeun nalungti ka eta Talaga. Sabab boro-boro si pating beurang najanjan hari tengah putingnya da moal burung init. Memang bener. Ngan maneh nu baris bisa ngalakonan eta. Malah mah urang badami we ayeuna sangkan tereh rengse. Kieu geurana. Maneh terek disipu heula ku Aki, saterusna kudu init ka Talaga Herang pikeun nalungtik si Puja. Ngan omat ulah gagabah, ulah getah sarupa teu, kudu hati-hati jeung taliti sangkan salamet. Mun geus kanyahoan lalampahanana, maneh kudu balik deui ka dieu. Urang badami jeung Aki, Aki itu tugas mungaran, nu kudu dijalankeun ku maneh. Jadi tugas maneh teu kurang teu leuwih ngan saukur sakitu teu meunang wawanianan ngalakukeun tugas leuwih ti kitu. Cek Aki Salmawi daliana keur mere tugas ka Sirana. Nuhune mun uing dipercaya ku Aki mah hangtu sagala rupa ge rek dijalankeun kalayan hati-hati jeung taliti. Sabab uing da geus sayang atuh bebela ka Aki, ka indung bapa jeung ka lanceuk jeung ka balarea. Uing mah yang hasil ngelehkeun si Puja sarta bakal usaha sate kapola sangkan laksana. Tapi uing penasaran keneh, naon gunana peti nu aya di kamar Aki. Uing bareto ku Aki dibuka isina pakaian awewe bungkul sarta ceuk Mang Sarmo menang maling di sisi Talaga. Sirana hayangeun nyaho kana urusan peti. Nu memang diampihan keneh ku Aki Salmawi. Ulah mikiran nu kitu nyamrana. Da eta mah teu aya gunana pikeun ngelehkeun si Puja. Diampihan soteh bisi merlukeun bukti. Lamun si Puja mungkir kana kalakuanana eta pakaian nu sapeti bakal jadi saksi mati. Nu baris ngabeuratkeun ka manehanana. Da kitu maksud Aki mah daya maksud sejen. Nok aja nari kitu mah uing moal pipilueun.
Tapi hari ini kata laga herang rek iraha ki. Uing geus sayang geura ini. Ayo tuturkeun Aki. Urang nyipu heula ilmu. Aki Salmawi nangtung tuluy init dituturkeun ku sirana. Nu dijugjug hiji walungan nu pernahna di belah kulon. Eta walungan caina herang meninga genyas. Kawantu cai torojogan tina liangna nu aya hiji lengkob dina beuteung Gunung Mandala. Manuk recet di sarada angin leutik ngahilibir nebak kana dangdaunan. Pating aroyag jiga nu ngagupayan, sirana leumpang ngaganeang, nuturkeun Aki Salmawi nu ngagedig husu naker. Akhirna Aki Salmawi jeung sirana terpi ka sisi walungan. Sora cai nu seah meninga guru, reg duanana eureun, panon melong kana cai nu ngagulidag di walungan. Kana aya leuwih katingali. Eta leuwih teh leutik, moal aya satumak. Dia pasagi, tapi jerona 2 tangtung jalma. Tah didinya maneh kudu nyipuh ilmu sangkan mati jeung sajiwa. Sok geura turun ulah asa-asa da moal naon-naon. Aki ge baheula didinya latihan teh. Aki Salmawi nunjuk kana leuwih nu caina buburialan matak paur. Budahna pating gurilap katojo ku cahaya panon poe nu geus aya di tebeh kulon. Mangaki tapi naon kudu dijalankeun ku kuring? Na cukup ku teu leum atawa aya nu liana? Sirana tatan-tatan rek luncat. Teuleum sing gila. Beakeun sakabeh kakuatan maneh. Engke bakal kanyahoan kuatna sabaraha jam. Mun geus cukup lila hartina maneh lulus sarta ilmu maneh bakal mati. Kuing rek teuleum nyekinya. Jeleng sirana luncat kana leuwih. Kujubar karlap pulia cai ngabuda. Tapi ngan sakedeung sarta sirana teu temong deui, sirna dileg-leg ku cai leuwih. Kocapkeun Aki Salmawi sanggeus sirana teuleum teh henteu cicing tapi luncat kana punduk curug. Tuluy nangtung dina batu bari nangkeup harigu, panon peureum rasa jeung pikiran museur, bari matak ajianana pikeun nyampurnakeun ilmu sirana. Cai walungan tetep ngaguruh seahan daruan awor jeung sora angin anu ngaguruh. Manuk-manuk nu tadi recet ngadadak simpe, kawas nu reuwas ngadenge angin. Kalakai garing rabeng katebaku angin sawareh rag-rag kana leuwih tuluy ngagaleong palid kahilir. Dina kaayaan kitu sirana nguat-nguat maneh teuleum. Sakabeh kakuatan nu nyampak dina dirina dikerahkeun. Bari teu petot neneda kanu maha kawasa sangka dirina dibere kakuatan nu luar biasa. Oge teu poho sumamat ka indung bapa menta berkah tinu geus aya teu aya di kieuna. Sabab sirana boga tujuan rek ngabela kolot jeung dulur-dulurna. Akhirna bareng jeung surupna panon poe. Sirana mucung hol tina beungeut cai puuk rancucut beungeut baseuh. Ledak diusap bari narik napas panjang. Jeleng ka sisi walungan rarat-reret neangan Aki Salmawi. Barang breh masih keneh ngajega dina batu bari peureum husu naker. Panyana teh si Aki mah rek balik. Orang nungguan uing mulanya tapi kawaya kieu. Moga-moga maksud jeung tujuan aing laksana. Darasaan mah lila teuleum teh. Cek sirana ngomong sorangan. Tuluy ngarayap kana gawir leuwih rek hanyat ka darat ka urut tadi. Tekung si lila sirana geus nangtung dina urut tadi. Bareng jeung kitu Aki Salmawi lilir tuluy ngareret ka sirana. Nyeh seuri jeleng luncat ngadeuketan sirana. Sakilat geus ngajega gigireunana. Bagea rana. Bagea maneh hasil narima ilmu nu mangfaati Aki. Aki teh ngarasa bagya sabab teu gaplah ngawarah maneh boyang jeung peuting. Tapi ulah waka suka bunga ujian can rengse. Aya sarupa deui nu kudu dijalankeun ku maneh. Yuk tuturkeun Aki. Mangaki sirana teu loba omong. Manehna ngagugu kana parentah Aki Salmawi, duanana laleumpang bareng maju jeung majuna cai. Kahili rek muru muhara nu pernah narada anggang hampir tepi ka sisi leuweung. Tekung silila duanana terepi kanu dijugjug reg arireun. Karena wanci magrib geus kasampur maneh nuluykeun ujian. Urang salat heula dina batu ieu. Prak duanana ngajalankeun kewajiban nyumponan salat magrib. Sirana husu pisan ibadahna. Hatena beuki manteng kanu maha kawasa hayang leuwih lancar dina narima ilmu ti Aki Salmawi sarta hayang dibarengan ku karidoan Allah. Sabada salat teh tuluy wiridan meuni uleng. Kawas teu sadar kana kaayaan estu husu madep kanu maha kawasa. Aki Salmawi pangheulana cengkat.
ret kasirana nu masih keneh wiridan Aki Salmawi teu wani ngaganggu sabab ngarti yen sirana keur madepkeun diri kanu maha suci sangka nu dipigawe ayeuna mawa manfaat kana dirina. Akhirna sirana cengkat pancen dina mangsana salat Isya atuh tuluy salat deui ngalakonan salat Isya Aki Salmawi jadi imamna sanggeus rengse salat Aki Salmawi nyarita darianakeun karena peuting ieu maneh kudu bener-bener dina ngajalankeun ujian. Hari sabab peuting ieu bari nangtukeun hasil jeung henteuna. Mun maneh teu lulus tina ujian peuting ieu, samar kana hasil, pikeun ngahonta tujuan jeung cita-cita. Maneh rek ditinggalkeun ku Aki, sarta rek didagoan di imah. Maneh kudu cicing di dieu tepi ka isuk ulah kagoda ku gogoda, ulah kabawa ku sakaba-kaba. Mun lain tundukeun ku Aki bakal dijalankeun ku uing. Tapi kumaha carana Ki? Sirana bangun teu sabar. Kieu Rana. Maneh kudu ngeueum di muara, baju jeung calana teu kudu dilaan. Sarta bedog kudu dibawa, maneh kudu sila dina batu bari nyang hareup ka girang. Cai walungan nu nyeot tarik sina neumag kana dada. Sarta maneh kudu ngatur napas nepi ka isu. Mun maneh kuat nepi ka bijil fajar, hartina lulus. Mun teu kuat kudu sabar ngadaguan nepi ka taun hareup. Sabab kajadian ieu kakara bisa dibalikan deui dina malam Kamis bulan nu sarua. Tah kitu Rana. Kumaha mun geus bijil fajar Ki? Naon kudu dilakonan ku uing? Sekalian jelaskeun we ngarah uing regreg. Buru-buru bali. Urang salat babarengan di imah tah kitu. Nu bari atuh doakeun ku Akinya sangkan hasil. Jiger ancrub ka cai. Ku Aki didoakeun pisan. Sirana munjungan heula ka Akina geus kitu leumpang bangun lungse. Muru sisi walungan memeh ancrub molong heula salila-lila. Sanggeus hatena tetegus kana cai tuluy leumpang muru ka tengah walungan. Kalayan teu asa-asa deui gek diuk dina batu nu lempar. Sila bari nangkep harigu awak anu kakeueum semet beuheung. Nu temong iwati sirah reg peureum. Pikir jeung rasa ngahiji museur kana niat nu utama. Baik sing jom yon Rana, Aki marek balik heulanya. Hayang reureuh di imah bari ngadaguan maneh. Kade ulah galireur sing kuat ku gogoda jeung dodoja. Sabab ieu teh ujian nu pamungkas euy. Cek Aki Salmawi bari ngaleos. Ninggalkeun sirana nu geus ngamimitian ngajalankeun parentah ti Aki Salmawi. Para mitra kaum dangu bareng jeung inditna Aki Salmawi cai walungan asa beuki tarik karasana berat kana dada asa nilihan ambekan atuh meniti pepereket sirana teh nahan awak sangkan teu kabawa paling ku cai jabat tiris ditamah ku jantung ratu ngamekan karasa sesek tapi sirana turuy usaha satekah pola sangkan awakna teu goyang teu eleh ku cai walungan anu beuki tarik. Panyana teu gampang horeng cai teh bangun ngarti, aing ngaheureyan, cai aing makhluk Allah, anjeun ciptaan Allah. Aing jeung anjeun taya bedana sabab diri aing sebagian ti diri anjeun. Tidak aku rek teh geni sang ngadoja ka aing. Taina aing menta sangkan anjeun ningkah ulah deukeut ka diri aing. Aing menta angang we, nyata satunjang beas. Cek sirana dina hatena ngaharebos. Ka cai ngajak ngomong cara kajalma. Aneh cai teh jiga nu ngarti. Sabada sirana ngagerentos kitu langsung nyingrai kawas musieun kuminya. Teu wani adek kana awak sirana atuh meni ngemplong sirana teh. Lantaran ambekan teu eungap teuing, dada teu karasa sesek sarta tiris oge leungit teu beda jeung diuk di darat wae. Alhamdulillah, nuhun Gusti Nu Maha Agung, doa abdi didangukeun sarta dikabul ku Gusti. Muga-muga ieu awal tina kasayan kanggo diri abdi. Oge mugi-mugi sing janten kembang harapan nu baris mawa hasil. Sirana tangga hatena manteng kanu maha kawasa nganuhunkeun kana kakawasaan Allah anu geus ngabulkeun kana kahayangna sirana aya angin kakelebung tarik naker suara munggah ngaguru handaruan tapi pikeun sirana taya pangaruh naon-naon manehna teu sieun ku cai teu sieun ku angin jeung teu sieun ku seuneu atawa bumi sabab diri ngarumasakeun yen manehna diciptakeun tina bahan opat kalayan dibarengan ku kakawasaan Allah. Reup langit angke cahaya bentang nu tadi barana ngadak-ngadak leungit mega hideung pagulung-gulung di jomantara
dituturkeun ku pating bulinya na kilat galagar guludug pasusul-susul. Jagat ngadak-ngadak jadi euneur kawas aya lini nu pohara gedena. Seor-seor sada hujan ningang daunan, pating paralak mata keung, akhirna bereg hujan gede kawas minang ngicikeun ti langit. Atuh para mitra sadaya, sirah-sirana karasa peulih. Tapi ngangku hujan nu baradag tapi sirana tetep tagen henteu robah. Esti satia satuhu kana parentah akina. Dibarengan ku kapercayaan yen dirina baris mampu narima eta ujian. Naon bae nu tumiba bari kita tarima ku aing. Rak dira kejadian aing moal ungut kalinuan moal gedang keanginan. Najan nepi kapuput umur pegat nyawa moal mundur. Sirana satengah nantang. Sabab dirina geus nekat rek narima kana naon-naon nu bakal tumiba. Alam kawas misurti ngadenge kana omongan batin sirana. Keledeg sadacai gede ngaguruh ti girang. Beuki lila beuki tarik sarta tempat diuk sirana karasa eundur. Batu nu kabawa pali diadu jeung batu deui. Nimulkeun sora nu mata keung jeung ketir dibarung ku bau hangit matak maruringkak bulu pudu. Kulidag hulu caah nu merangka sirana. Jaul cai nu sakitu gedena teh ngaluncatan awak sirana. Tapi sirana tetep tagen. Teu obah saeutik-eutik acan. Cai nu sakitu gede ukur ngaliwat. Teu ninggalkeun tapak-tapak acan kawas nu teu kungsi antel kana awak sirana. Sora hujan awor jeung angin ngaguruh handaruan mata keruntag hatu. Ditambah ku seahna sora caah nu tohaga, tapi tetep tingurangan kana sumanget sirana. Malah kalah kanamahan kayakinan kana dirina, yen manehna moal kabawa ku sakaba-kaba, sarta baris kuat ngayonan pamorah alam. Tungtungna hujan raat. Caah cilencang orot angin leler, kaayaan balik deui cara tadi. Cai walungan ukur ngocor secara biasa ningrai teudaikeun masihan awak sirana. Alhamdulillah, alam geus ngarti kana omongan aing. Alam geus bisa diajak nyarita. Nuhun cai, nuhun angin, nuhun bumi jeung nuhun ceuneu. Kula nganuhunkeun kana kahadean anjeun, cek sirana dina hate. Panon peureum tapi awas kana naon-naon nu keur lumangsung. Panon batin leuwih seukeut batan panon lahir. Poekna peuting teu matak jadi halangan. Tengah peuting aya kajadian nu kacida ahengna. Sirana oge ampir-ampir kapangaruhan. Lantaran kaayaan jadi sepi jempling teu aya sora nu kadenge. Cai walungan kawas nu ngiles teu kadenge sorana. Atuh sirana panasaran berai beunta. Barang breh cai teh ngalei jiga minyak kalapa teu nimulkeun sora saeutik-eutik acan. Moal nya itu kitu? Atawa ukur tetempuan aing wungkul. Aneh piraku aya cai teu bisa hees onaman mah. Cai bisa hees, tapi aing yakin ieu teh kanyataan nu lumangsung hareupeun aing. Tapi naon hartina nya? Can kajawab eta pertanyaan geus logodar aya orai nu kacida gedena. Huluna make makuta panon molotot sagede jeruk bali. Sungut calangap mending ngewag asup dingkul. Buringkal-buringkal awakna meulitan sirana. Hulu aya di luhur sarta sungut calangap nemongkeun sihung anu rangeteng. Sikagamar para mitra. Ulu nage asup dingkul awakna segede kumaha nami make bisa meulit. Nu dibeulit teh kudu mah nu gede tapi sirana kabeulit para wargi sadaya. Harita sirana istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah urai gede-gede teuing nya. Rek ngahakan aing atawa rek naon? Hop teuing beuki mah. Asal wa disesakeun getih satetes buk salamar. Amakan sadami, anu makan sadami susia kudu dihakan kabeh, kudu beak sekalian. Munye sawak sia bakal cilaka, cek sirana bari ngarahuh nahan napas. Ruas nempo orai nu sakede sakitu gedena. Gep sirah-sirana dicapluk sambat beheung, reup sirana peureum. Bari ngararasakeun nyerina sirah nu digegel ku orai, kacipta sihungna nu rangeteng teh nancep dina beheung megatkeun ti koro. Tapi ingetan jeung sirana taya robahna, jeung eueuh rasa nyeri nu karasa dina sirahna. Sirana penasaran berai beunta barang breh teh aya ari jaha nyampai dina tak-tak sagede cingir. Di nu pieu patut panyana teh nyan orai. Reup sirana peureum deui kayakinan beuki teteg. Kapercayaan kana diri pribadi beuki kuat. Sirana teu ngarasa sieun jeung keung. Siapikeun yang hareupan naon-naon nu bakal kajadian. Can ceceg 100 kali ngarenghap geus jode bae nu anyar. Hareupeun sirana gandeng ku sora-sora nu ricit pikasieun, matak maruringkak bulu punduk.
aya nu kat-kat kut-kut jeung pating cariak panasaran tuluy beuntak barang breh anak hayam menireai ngan aneh pating arasoy ngojay cara anak entong diasuh ku indungna nu matana bolotot. Waktu jeung